hirupkeun abdi dina kaayaan miskin, maotkeun abdi dina kaayaan miskin, wasurni pijumrotal masakin, kumpulkeun abdi jeung golongan-golongan jelema mariskin. Doa Kangjeng Rasul diriwayatkeun Sayyidina Anas, qala kana Rasulullah yaqulu, cek Sayyidina Anas Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadoana kieu, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa surna fi jumratil masakin. Ya Allah, bihatina kieu hirupkeun abdi dina kaayaan miskin, maotkeun abdi dina kaayaan miskin, wasurni fi jumratil masakin, kumpulkeun abdi jeung golongan-golongan jelema mariskin. Doa Kangjeng Rasul. Cek Siti Aisyah radhiyallahu anha, lima ya Rasulullah kunaon Kangjeng Rasul ngadoana model kitu, hayang hirup jadi miskin, hayang maot dina kaayaan miskin, hayang dikumpulkeun jeung golongan-golongan miskin. Cek Kangjeng Rasul, innahum yadkhuluna jannah qoblal agniya bi arba'ina khorifan, lantaran jelema-jelema miskin asup ka surgana miheulaan jelema-jelema baleunghar. Bedana ge 40 musim jarakna.